A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi hakir rusuli dina hakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul assalatu ari rahmat Allah wassalamu sareng keselamatan Allah. Naon asideku sifat sidik wadiduhu jeung ari lawana sifat sidik al-kidbu eta sifat kidib hartosna bohong wadalilu jeung ari dalilna ada dalika kana ieu sifat sidik annahum saestuna para rasul lau kadzabu lamun mah bohong para rasul lakana tah bukti naon khobarullahi beja ti Allah ta'ala beja ti Gusti Allah subhanahu bari maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah kadziban eta anu bohong wa huwa jeung ari ieu lau kadzabu muhalun eta mustahil. Wa yajibu jeung wajib fi hakihim dina hakna para rasul alaihimus salatu wassalam naon al amanatu sifat amanah wadiduha jeung ari lawana sifat amanah al khianatu eta sifat khianat wadalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat amanah annahum saestuna para rasul lau khonu lamun makhianat para rasul bipi'ani muharramin kumigawe perkara haram au makruhin atawa anu makruh lakana tah bukti urang sadayana ma'murina eta diparentah urang sadaya bimisli dalika kana pantarana ieu haram jeung makruh wala yasihu jeung teu sah naon anu maroyen diparentah urang sadayana bi muharramin kana perkara haram au makruhin atawa anu makruh. Wa yajibu jeung wajib fi hakihim dina hakna para rasul alaihimus salatu wassalam naon tabligun sifat tablig hartosna nepikeun ma kana perkara umiru anu diparentah urang sadaya umiru anu diparentah para rasul bitabligihi kana nablegeunana eta perkara lil khalqi pikeun makhluk wadiduhu jeung ari lawana ieu sifat tablig kitmanun eta sifat kitman hartosna nyumputkeun dalika kana itu perkara wadalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat tablig annahum saestuna para rasul lau katamu lamun mah nyumputkeun para rasul syai'an kana hiji perkara mimmatina perkara umiru anu diparentah para rasul bitabligihi kana nepikeunana eta perkara lakana tah bukti urang sadayana makmurina eta anu diparentah bikitmanil ilmi kana nyumputkeun ilmu wala yasihu jeung teu sah naon anu maro yen diparentah bihi kana kitmanil ilmi nyumputkeun ilmu li anna katimal ilmi karna saestuna nyumputkeun kana ilmu mal'unun eta anu mal'unun eta anu dilaknat. Wa yajibu jeung wajib bi hakihim dina hakna para rasul alaihimus salatu wassalam naon al-patonatu sifat patonah wadiduha jeung ari lawana sifat patonah al-biladatu eta sifat biladah patonah pinter biladah bodoh wadalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat patonah annahu saestuna para rasul lawin tapat lamun mah teu aya anhum ti para rasul naon al patonatu sifat patona
lamma qadaru tah moal kaduga para rasul ayyukimu kana yen ngadegen ieu para rasul hujatan kana hujah anal hosmi ngelehkeun musuh-musuhna wa huwa jeung ari ieu lamma qadaru lamun mah rasul teu kaduga muhalun eta mustahil li annal qur'ana karna saestuna Al-Qur'an dalla eta nuduhkeun ieu Al-Qur'an fi mawadiin dina pirang-pirang tempat kasiratin anu loba ana iqamatihim kana ngadegeunana para rasul al hujjata kana hujjah anan khosmi ngelehkeun musuh-musuhna wal jaizu jeung ari sifat jaiz pihakihim dina hakna para rasul alaihimus salatu wassalam naon al-a'radul basyariyati sifat a'radul basyariyah sifat kemanusiaan allati anu la tuaddi anu henteu kenaonnya la tuaddi anu henteu nepikeun ilana kusukana ngurangan pimarotibihim dina martabatna para rasul al-aliyati anu luhur kal marodi saperti gering wa nahwihi jeung saumpamana ieu marod wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat a'radul basyariyah musyahadatuha ari kasaksianana ieu a'radul basyariyah bihim ka para rasul anaihim eta muga tetep ka para rasul naon assalatu ari rahmat Allah wassalamu sareng salam Allah wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.